Nu mantek kembali deui ka diri urang. Urang endek teu ka Allah, tanya awak urang. Kesiapan urang deuk ka Allah datang ka mana? Sehingga urang endek teu ka sorga, tanya awak urang. Ketika urang nanya ka awak urang sia endek ka sorga apa endek kesiapanana datang ka mana? Ketika henteu siap deuk ka sorga berarti sia deuk ka neraka, siap henteu sia ka neraka. Aya di diri urang. Ulah neangan jauh-jauh. Maka saya jelema kukulintingan wali ya. Katukang kaharep kapanggih ku santrina mama ieu katukang kaharep naon loba omong aya gereteangan naon gereteangan kunci leungit kunci leungit neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh neangan suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe diteangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendol cekna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih kulantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana leungitna di jero imah apa nih teangan di luar di jero imah mah poek cek dina aya di luar mah caang sugan bae aya nu caang bloon cenah mama tah aya leungit di jero imah di teangan di luar itu mah kapanggih-panggih cak mama pugu sia nu bloon aing teh deuk nyapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadenge sugih coba kunci susah aya kunci naon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama teh sieun bloon jiheu nya urang bloon ka lain mama sian bloon goblok aing mah nyontoan doang tuh jadi emang ai jeung wali mah hese okos tu salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade mandal tadi Indonesia Raya eta kan kos tu bloon sabenerna mah bloon asli ieu kunci di jero hate lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana lawang neraka aya di urang lawang surga aya di urang lawang surga aya 8 urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana lawang neraka aya di urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang deuk nutupkeun lawang surga ge urang mukakeun lawang neraka urang mukakeun nutupkeun lawang neraka urang mana lawangna mata celi sungut leungeun dubur kubul ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang surga etalah lawang-lawang neraka kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalbi kitulah para wali masya Allah nyen karikatur hese tapi babari tapi hese ternyata konsina aya dina kolbu ente dek mukakeun lawang sorga sok golbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu ente dek mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu urang dek nanya bae ku ari mah ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka siap polo
Ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana didelekeun bae dadana lantaran poe Minggu tiap pan masuk mere nyana pan masuk narimana tah haju ban didelekeun lain neuleuna naon neuleu dada sebab dadana rada lama dibejakeun lah baik tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang sorga apa neraka sia nyaho sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok boglok blon lamun urang peting-peting main bola sok jam sabaraha jam sabaraha jamna tuh lamun teh disetel main bola kiai haju nonton main bola eta kiai keur mukakeun lawang sorga apa neraka coba tunjuk mana kiaina cepat gol urang nu mukakeun kuncina lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang lamun ente tengah peuting kabeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ku ente dideukeutan aju leungeun nyekel susuna nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia da sia geus jauh sebenarnya mah kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka jawab atuh teu boga kaisin mukakeun neraka ya Allah ya Rabbi berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka sedih amat ya aing hirup Gusti Allah kumaha urang lawang sorga aya di urang lawang neraka aya di urang kuncina aya di jero golbu ulah neangan di luar kunci mah kadang-kadang urang kan babari jasa ngomong beuh si anu kalakuanna teu beres waduh si anu si anu eta kabatur mah bisaan si anu pugunya ge anu eta kuncina nah kunci hilim kunci ilmu kunci hikmah makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun peanganlah kunci simpen di dieu ya Allah ya Rabb lamun urang geus bisa hilim aya di dieu ilmu aya di dieu hikmah aya di dieu urang lain aya di alam ieu lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae artina kieu bae teh kumaha urang ka Bandung 3 jam mun teu macet 4 jam Garut 6 jam kitu bae kajeun ku kumaha ge di alam ieu mah kitu bae urang naik pesawat ka Singapura sabaraha jam kana pohoan min ka dieu ka Singapura sajam leuwih saeutik aing ka Singapura teu nyaho kaler kidul berangkat peuting balik peuting ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang cak batur Singapura rame cak aing mah teu sepi Singapura teu manggih jelema hiji-hiji aja sebab aing mah berangkat ti dieu peuting ziarah ka makam memeh subuh balik deui subuh geus aya di Jakarta jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura geus aing ge geus aing ge ka Singapura ketika ditanya rame kiai teu nyaho rame mah sepi Singapura lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae Singapura sejam setengah urang ka Mekah 9 jam urang ka kitu Eropa 18 jam ka Amerika 18 jam kitu bae di alam ieu mah ketika urang aya ilmu hilim hikmah jeung makrifat dibukakeun hijab fakashafna anka ghita pabasarukal hadid blak dibuka ku Gusti Allah ulah di alam eta atuh capek cok sok kadieu sub ka alam eta disebutna alam malakut urang kuari di alam mulki
lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka gitu urang asup ka alam malakut disebut alam malaikat. Di alam malaikat mah di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000. Sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun. Sakali deui sapoe di alam malaikat alam malakut di alam urang 50.000 tahun. Masya Allah. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi ikul yaumin kana miqdaruhu khamsina sana khamsina alfas sana. Ta'rujul malaikatu naraik malaikat warruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh-ruh urang diangsongkeun ka Gusti Allah ilaihi ka Gusti Allah ikul yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana khamsina alfasana 50 tahun sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang. Masya Allah. Tikalkan ke urang boho hese nu mata kecepatanana luar biasa sub ke alam eta Mekah salengkah, Madinah salengkah, sub ke alam eta, Banten salengkah, sub ke alam eta, hayang kamana urang. Kangjeng Nabi diasupkeun ke alam nu eta. Sakicep ke Masjidil Aqsa, sakicep ke Sidratil Muntaha, sakicep turun, sakicep ke Masjidil Haram. Kangjeng Nabi na geus nyaho alamat. Kangjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kangjeng Nabi teh contoh mun Kangjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah. Kita dibejakeun ka umatna nu penting ilmu, hilim, hikmah jeung ma'rifat bakal akur jeung Kangjeng Nabi. Sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage geus dihiliman dihikmahan jeung di ma'rifatan. Wow, fakashafna anka ghitaat. Buka. Pabasarukal yauma hadid, mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu. Kahandap bisa kaluhur bisa. Kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana dibere aya 4 cara sebab di urang aya 4 mata. Nomor kahiji mata kasat, nomor kedua mata perasaan, nomor katilu mata golbu, kaopat mata pagawean. Urus mata eta gerage. Lamun diurus ku urang mata ieu, diurus ku urang mata kolbu, diurus ku urang mata perasaan, diurus ku urang mata pagawean. Urang bakal asup ka alam malaku. Carana Kiai sok regepkeun ka dieu. Supaya urang bisa hali berkabehannya. Pereum. Plak delekeun heula ulah ka pereum. Delekeun pereum ieu kakarak mata kasat. Kuari Allahu Allahu Allahna asupkeun ka irung. Tarik Allah keluar irung kudu dileuleuh ku mata perasaan Allah 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 naik awas ya. Bisa hali berkabeh ya tenang lah ieu kan pelajaran hiber supaya hali ber geus beres peureum ieu hu Allahna di irung kuari asupkeun ka kolbu ulah napas. Sabaraha lila Kiai sekitar setengah jam. Tuh kan ulah napas ya isuk hiber ka kuburan. Pangheulana dikubur sekda. Oh, atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan. Kudu tapak heula tina dahar tina nginum sabaraha poe. Tapak heula mata ulah pake dedeleuan tapak heula ceuli sebab ieulah mata ieulah lawang-lawang anu bakal ngarusak dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup mata ditutup lawang narakana ceuli tutup lawang narakana irung tutup pinarakaeunana sungut tutup narakana supaya muka lawang sorgana berarti kan kudu dibimbing zikirna teu sembarangan zikir kakarak bisa. Iya maksudnya naon Kiai ngomong gitu
ternyata Kangjeng bisa hiber urang ge mun endek hiber bisa. Kiai kula hayang jasa hiber hayu endek ka imah kiai ayo mau sapi sia ka imah sapi hiber kage ajeun kukumaha lamun urang geus hiber diluhurkan ngeunaheun pleng aja urang diluhurkan ngalamun aing ka mana kulantaran kebal teuing ngalamun ragag aju ragagna ka laut teu kacaritakeun ieu sakadar nyaritakeun ternyata aya petunjuk-petunjuk cara Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi dibere buruk eta kan bahasa Kangjeng Nabi. Lamun dimodif ku ahli tasawuf, ahli thariqah, buruk tina barkun teh artina kilat. Berarti sakicep. Sarua Kangjeng ge ngan Kangjeng lamun ngomong kos kitu, ieu kan diabadikeun dina Al-Qur'an. Geus lain di sorga bae urang boga kendaraan buruk, jakuari ge urang boga jakuari ge urang bisa jalain Kangjeng Nabi bae nu naik buruk. Kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk, Kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk, pernah hampir nabi-nabi nu sajan lantaran wow jeung Gusti Allah pernah mi'raj ka Gusti Allah geus naik buruk. Atuh lain para nabi para wali ge geus naik buruk. Atuh buruk teh kilat. Masya Allah karim. Nah, urang teh kudu pinter sebab lamun bodoh bae hese. Carita jelema bodoh bahaya. Aya jelema naik pesawat deka Mekah. Bodoh ya jelema bodoh ya. Kan di pesawat teh di hareup mah kelas bisnis. Kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis. Orenganan tersiksa. Di kelas bisnis teh kudu make bahasa Inggris bae. Ai di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan waktu henteu di kelas bisnis mah jam sabaraha bae urang hayang cai teh kopi teh roti teh dan sebab bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris. Ai kula bisa ngan yes jeung no sakitu doang tungtungna mah aing tersiksa senang tersiksa na atuh teu bisa pan ngomongna lah dihenteu-henteukeun bae ngan kulantaran lapar ya nurutan batur toel nyana ngomong make bahasa Inggris kukula dibejakeun maksudnya aing hayang kos kitu tah nyana seri we yes benar datang aing nu nyana mah gede nu aing leutik ya leutik amat sih asana teu seubeuh bener bae teu seubeuh. Ya kan orang hayang nambah ngomong naon geus beak pan tadi hanjakal dibeakeun lamun aya mah kitu setengah Noel kos kieu deui gitu kan ngeunah ieu geus beak hese tersiksa aing bisnis nah iya ya bisnis nah aya urang Banten kan urang Banten mah karampungan min karampungan urang Banten jeung kumaha aing bae urang Banten mah tanya sekda ge naik kapal di Mekah. Begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya. Tere bae. Pramugari geus ngomong Bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang. Wah, sarua mayat. Bisa. Atuh aduh. Bisa. Pramugari geus sesele melalui pramugara. Pramugara Pak mohon maaf ini kelas bisnis Bapak kelasnya ini di belakang iya saya antar lah siapa naonan mayar aja sarua naon dia enggak saya pilot turun tangan pilot cek pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini kelas bisnis Bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat ini ke belakang ya sia kos aing teu mayar bae boloon sia bisa berangkat bae geus hayu geus sarua wah cek pilot kakarak manggih kos kieu gas urang berangkat bae geus berangkat ngan pilot mohon
coba aya kiai di dia ya. Maksudnya coba doaankeun supaya mundur. Aya, geus langsung ka luhur. Eta bos anu di kursi bisnis, nangtung bae nya mah pan gengsi dekat tukang. Gengsi nyaburu teh kos mamin gitu tah. Oke, pengen ieu kursi aing ieu. Barang di dieu waduh Banten ieu pan. Ari marah pannya nama golok pan. Kamu mau golok pan. Kiai turun tangan, ngaharewas. Wah. Mundur ka tukang. Bener. Ya bos naik di bisnis. Diukna turun. Eta kabeh heran. Ku pramugari teu nurut, ku pramugara teu nurut, ku pilot ke teu nurut, tapi ku kiai nurut. Nah, dek nanya bae ka kiai, hampura kiai, eta sih bisa nurut kitu kumaha diharewas? Gampang. Kumaha? Kieu ngaharewasna. Bapak dek ka mana? Dek ka Mekah. Hampura. Mun dek ka Mekah mah korsina di tukang nu di dieu mah ka Mesir. Bapak iri ka Mesir di dieu bae. Oh, aing atuh ka Mesir sakjana. Turun ya ka tukang. Eta bodoh teh dibawa kos kitu eta. Sakapal ge cakena waduh aing aturan ka Mesir cakena. Tah eta bodoh, eueuh ilmuwan di dieu na. Hese atuh ilmuwan maka jeung kumaha ge. Barang datang teh ka Jeddah, cenah ka Mesir. Ja Mekah keneh. Pilot hampir dibunuh ku nya. Goblok cenah sia. Ja ka Mekah kabeh. Eta baduy ilmuwan mah hese atuh kajen kumaha ge endek ka Allah kudu aya ilmuwan sarua birokrasi ge urang dek ngadirikeun perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas kajen kumaha ge urang dek ka Allah eueuh ilmuwan atuh salah kajen kumaha ge tetep bae kudu make ilmu okos Ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan. Begitu ribuan gubernur raja milu ngaji. Begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran ka Ki Junaid. Kiai, kula geus jadi murid kiai. Ya alhamdulillah. Kulantaran kula ieu gubernur di dieu, kula kan jadi murid kiai maka kula endek menawarkan jasa. Butuh naon kiai? Bantuan tikula keur meujeuhna ngajabat. Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul bae kieu. Barang tangga teh. Kula mah kieu bae Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji. Kaget gubernur. Mama, ai kitu kasinggung ku bahasa henteu. Ai kitu keheul ka kula henteu. Kula mah ngajak ka Allah, henteu kasinggung teu keheul. Tapi kok kula titah ulah ngaji? Ulah bae heulanan lah. Henteu kula mah yang jelas jasa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji. Sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula. Kamari ieu kula ngaji lillahi taala, ngajak manusia dek diajak ka Allah, resep teu resep pokona dek di ka Allahkeun. Kasinggung teu kasinggung dek di ka Allahkeun. Urusan kasinggung jeung teu resep urusan pribadi. Tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula, ketika ditawaran kubur gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon, maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu. Waduh, cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakaana. Batur mah datang ka kos kitu ngaji. Kusebab naon aya ilmuwan. Coba tawaran ka Ki Budoli. Ki Budoli atuh aing atuh tawaran proposal geus ka ditu. Ieu tah wali mah kos kitu. Aya nu nawaran, robah hate aing, cilaka aing. Kamari aing ngajak ka Allah. Kuari berarti aing geus hayang ka sia, hayang ngahormat aing ka sia. Kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat. Wali. Aya naonan? Ilmu, hilim, hikmah jeung marifat. Masyaallah. Aing teu bisa hiber gara-gara gubernur ngaji. Aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji. Daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing. Jeung teuing aing mah. Urusan kanaraka jana. Boh kejemah amat. Kitulah para wali Allah. Masya Allah karim. Nah,
ialah orang lamun nyaritakeun tentang asup ke alam eta, duh indah jasa. Kangjeng sakicep sebab lain di alam mulki, aya di alam malakut. Ketika Kangjeng naik ka langit kahiji, kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Adam. Naik ka langit kadua, kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yahya Isa. Naik ka langit katilu, kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yusuf. Naik ka langit kaopat, kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Idris. Naik ka langit kalima, Kangjeng Nabi Harun. Naik ka langit kagenep, kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa. Naik ka langit katujuh, kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Nu mantak ternyata langit geus bae ku ahli tafsir wabah di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kadua, langit kadua jeung langit katilu, sebab Kangjeng kapanggih jeung para nabi di langit-langit tertentu. Ya Allah ya Rabb. Tah urang ku hari Wesul Kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun aras. Naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril aya teh saha nu ayun-ayunan? Umat anjeun Muhammad. Uduh saha ngaranna? Wesul Kurni. Beuh. Keur naon eta di dinya? Istirahat nya nama di dinya teh. Nikmat jasa istirahat ayun-ayunan di handapeun aras. Ya Allah. Ipu Doli istirahat di Citra. Ki Wahab istirahat di Puri. Haji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nya mah. Nya mah geus lain deui di Keramat Tunggak nya mah. Ngan geus eueuh gua di Keramat Tunggak. Istirahat teh ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Wali Allah. Ieu istirahat di hadapan aras. Gideg Kangjeng Nabi. Eta hamba Allah dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Lamun geus aya di alam eta, alam malakut. Komo lamun geus aya di alam Jabarut. Geus hese nyaritakeun ada. Kangjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut. Ketika dek ke alam Jabarut, malaikat Jibril teu sanggupeun. Dititah milu, ayo Jibril, tadi babarengan, teu bisa lain wilayah. Emang lah aya wilayah, kula mah alam malakut. Ketika naik ke alam Jabarut lain wilayah kula. Henteu saya tiba, oh Muhammad, lamun kaula naik ke alam Jabarut, geseng awak kaula. Beuh, horenganan aya wilayah-wilayahna. Sekda di Tangerang, ka Bogor mah nya ge sarua bae Hansip. Atuh di dieu nya ada sekda ge. Jadi sawilayah atuh kabeh ge. Nah, malaikat Jibril teh sanggupeun ke alam Jabarut, tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam Jabarut. Masya Allah usul ilallah. Kesimpulanana ternyata horenganan perjalanan Kangjeng Nabi diawali ti Masjidil Haram teh peuting. Hartina peuting teh apa poek, berarti urang berangkat ti alam anu poek neangan cacaang. Ketika urang ti alam anu poek neangan cacaang teh kudu make ilmu, hilim, hikmah jeung